Nah cerita itu keturunan Sayyidah Husain dipangkas kabeh kutila jami'u banihi beak kabeh nyasa hiji doang illa aliyan al musamma bi Zainil Abidin ieu nu nerus ka dia zikir teh Zainal Abidin terus eta lantarannya nama ditangkap gering painahu kana maridon tenentangnya nama teu milu perang gering waktu eta aya bagus eta gering terus ditangkap pau kita asiron badlaqati abihi sabada dipayahan bapakna jeung dulur-dulurna kabeh nyana doang lantaran gering dijadikeunlah boyongan perang aman kabeladina terus tanun terus tidinya terus di Zainal Abidin terus kabelan lobana habaib lobana syarifah kuari eta teh nyesa hiji doang Ali nu ngaran Ali nu terkenal Zainal Abidin terus datang ka kiwari kacaritakeun mun urang nyaritakeun Sayyidina Husain nyambung jeung turunan Kangjeng Rasul beak kabeh waktu harita dipangkas tinggal mata bae sedih keturunan Kangjeng Rasul teu aya sabatun kuluhum li solbi Ali nu tujuh eta teh turunan Sayyidina Ali qad usibu geus maot kabeh tinggal hiji wa tisatun li ukel nu salapan mah keturunan ukel beak kabeh tina hiji rahasia Allah nembus terus datang ka kiwari datang ka terus alhamdulillahirabbil alamin lamun di dunia kuari eueuh turunan Kangjeng Rasul andai kata di Mekah di Madinah di Irak di Mesir di belahan ditu kitu keneh di belahan urang termasuk di Amerika di Inggris mun eueuh turunan Kangjeng Rasul wallahu a'lam ieu teh ku nyebarna turunan Kangjeng Rasul bae alhamdulillah kaunggal negara jadi teger perasaan beda geura ge urang lamun berhadapan jeung Habib mah beda artina beda teh kumaha endeukna mawana ka tauhid bae nyana mah endeukna ka tauhid sanajan jelema mah mabok mobil baloba nu mabok nu zina tuh sarua beja jelemanya ge ketika mabok ketika zina tapi tek we ngomongna bertauhid bae eta Habib fitnah dimimitian ku perang antara Sayyidina Ali sareng Sayyidina Muawiyah perang Siffin kemudian perang Jamal antara Sayyidina Husain sareng Yazid tayelah rek nyaritakeun pembunuhan Sayyidina Husain nu kamari kurang geus didongengkeun cek nasabah Quraisy nu ngaran Zubair bin Bakar wagana mauliduhu aya dilahirkeun Sayyidina Husain eta li khamsi layalin khalauna min Sya'ban bulan Sya'ban tanggal 5 tahun 4 Hijriah Kangjeng Nabi hijrah ti Mekkah ka Madinah menang 4 tahun di bulan Sya'ban eta lahirlah Sayyidina Husain. Sayyidina Husain eta putra daripada Siti Fatimah. Jadi Siti Fatimah gaduh putra nu nami Husain lahir bulan Sya'ban tanggal 5. Di tahun etalah aya perang di zaman Kangjeng perang Zatir Roko. Di tahun eta kusuratul salat mulai dikosor salat. Di tahun eta Kangjeng Rasul Kangjeng Nabi rarabi nikah ka Nyi Ummi Salamah. Tahunan kelahiran Sayyidina Husain. Kemudian Sayyidina Husain tumbuh dengan luar biasa. Ningali Sayyidina Husain hampir kos ningali Kangjeng gaya-gayana, gantengna, capetangna jeung sajabana, incu Kangjeng Nabi. Istimewa Sayyidina Husain. Datang ka loba awewe anu nempe Sayyidina Husain teh seubeuh. Asal deuleu Sayyidina Husain awewe teh seubeuh. Malah aya awewe ngangsongkeun diri ka Sayyidina Husain hayang dikawin bil barokah. Mantep jasa itu mantep ngangsongkeun diri be lain hiji lain dua ngangsongkeun diri kawin pangkawinkeun jadi Sayyidina Husain mah lamun sumping ka hiji lembur
ku gantengna ku kasepna ku capetangna jeung putra saha atuh eta teh awewe ngangsongkeun diri abdi mah ieu mah hayang bil barokah bae hayang dikawin ke Sidina Husein ke boga anak tinggalkeun ku Sidina Husein eueuh masalah kitu teh geus seubeuh bae asal boga anak bae boga turunan ngaran kedatang deui ka hiji tempat aya awewe moal pati ngangsongkeun diri nya ge lamun joreh mah boga rarasaan nya ge moal pede atuh nya ge ya geus pilihan deui cek Sidina Husein moal henteu ieu mah kula mah hayang bil barokah bae hayang boga turunan nya didukungku lobana tokoh dikawin ke ku Sidina Husein ke terus gaduh putra ke ditinggalkeun ku Sidina Husein kitulah Sidina Husein jelema puas jasa Sidina Husein asa aya kangjeng bae anda kuari lolobah Habib kos kitu dah asup bae ka lembur kawin ditinggalkeun jadi tepuguh kuari mata pinat tepuguh nurutan Sidina Husein teh kataekan Sidina Husein mah atuh ganteng, pinter, puara luar biasa. Ini aya bae tapi tereuh mah haju kadari itu kuarina ge. Hampir Habib teh geus kada itu sebagian kecil tapi. Nah, wattafaqu ala annahu qutila. Ittifaq ahli tarikh, ahli sejarah bahwa Sayyidina Husein terbunuh iya yauma Asyura tanggal 10 bulan Muharram tahun 61 Muharram tanggal 10 kamari tan mentak poe tanggal 10 teh jutaan manusia jelema daratang ka Karbala untuk mengenang keterbunuhanana Sayyidina Husein radhiyallahu di ngaranan eta tahun 61 Hijriah amal hazan wa qutila ma'ahu istani wa samanuna rajulan min ashabihi nu bareng terbunuh jeung Sayyidina Husein teu kira-kira tokoh 82 karenanya na diharap nang tangan dina peperangan tersebut geus teu kabendung dongeng perang nu kamari di jerona ayah Hasan bin Yazid sami lantaran sangkilang Sayyidina Husein ieu setru dengan Yazid anak nama milu ka Sayyidina Husein terbunuh di sarua bae lianahu barizun wa qutila ma'al Husein dibunuh babarengan jeung Husein eta ieu Hasan bin Yazid summa qutila jami'u banihi wabeh dibeakeun anak Sayyidina Husein nu mana di mana bae ayana beakeun dibunuh bae kabeh insyaallah jadi lain kuari bae urang mun nyaritakeun kazaliman fitnah ti mimiti Sayyidina Ali jeung Sayyidina Muawiyah kabelah dieuna Siti Fatimah kabelah dieuna deui kitu Sayyidina Husein Yazid kabelah dieuna terus komo atuh ayeuna saha anu muncul dek memperjuangkan agama geus kieu bae monitor Amerika kuari Indonesia teh geus dideleukeun bae di monitor Amerika unggal poe Malaysia dideleukeun aya monitor di dunia teh anu boga monitor model kitu ngan hiji-hijina Amerika doang batur teu meunang nyieun asa nyieun dibom teu meunang nyieun atom asa nyieun dibom teu meunang ngaleuwihannya nyana teh dek jadi polisi dunia nu manda kamari Irak dibom teh kapan aya kitu senjata biologi padahal mah wallahu alam tapi nu jelas mah aya namangan ketika kamari ditelusuri kan dibom bae aja lain eta maksudna mah memperjuangkan agamana napas agamana nu ulah aya nandak Indonesia saya sieun jasa asal aya baik di partai maupun di organisasi anu ngomong agama geus Indonesia lu sieun sebab Amerika telepon ke presiden jangan biarkan tangkap masyaallah ndek kumaha dakwahna ndek kumaha mantak urang mah nungguan ge jelema anu endek ngamajukeun bangsa nagara jeung agama tanu ditungguan teh eta encan aya bae encan aya ieu piningit
Masya Allah jadaya ya. Kesatria jadaya. Iraha kiai ayana engke bakal aya tetep kuari kerta pake nih jelema kerta pake nih ente bisa ente tapak mah mal bisa tetep baik kudu nu tapak baik Kangjeng Nabi baheula tapak di luhur pun kahandap eta teh jadi pejuang tapak heula memeh umur 40 tahun tapak naik gunung turun 3 poe turun seminggu turun kadang 15 poe turun eta ngaranna tapak. Terus Bung Karno, tempat pertapaanan itu luar biasa. Gus Dur tukang tapak. Soeharto sarua bae walaupun kejawen nyana tapak. Soeharto nu mantep kuat teger. Sanajan haju korupsi ke belah dieu mah. Kaajak ku babaturanana. Tapak. Tah, Gus Dur atuh sarua bae tapak. Megawati lantaran teu tapak sakieu. Tetep bae teu. Jadi pemimpin Indonesia mah kudu pertapa. Sebab di Indonesia mah nu baheula kuat teh ieu pendidikan pondok pesantren. Di zaman Belanda teh can aya sakola nu aya pondok pesantren, raja-raja teh mah santren. Urang bacaan coba ge sejarah raja Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat kabeh malah santren. Jadi pendidikan nu paling kiheula teh pondok pesantren. Oh, baca geura baheula kula keur sakola zaman kan Arok. Zaman empus indok. Iya tuh pesantren terus datang ke kuari. Nah, iya timbul aya pendidikan formal nu kuari teu saimbang lantaran pendidikan batin. Raja-raja baheula teh bisa perang bisa damai lantaran batinna luar biasa. Mun urang nyaritakeun raja baheula aya aturan gunung diangkat pan ku leungeun. Gunung teh diangkat ku leungeun, lain alagaan baheula. Aya hiji anak raja gering kemudian kudu di gitu ubaran nu bisa ngubaran aya ge hiji dangdaunan nu aya di gunung teh pan gunungna diangkat kan set dibawa ka raja tah pilih bae cenah tah mana cokot eta digaditukeun deui. Masya Allah ya terus disusul ku zaman kewalian atuh ahli tapak kabeh ahli tapak. Kuari mah ulah kudu tapa di gunung, ulah kudu tapa di leuweung, tapa kredit bae. Tapa kredit jeung tanpa ulah narima duit di pamarentah, geus jadi wali teh budak teh. Ulah merengket bae geus merengket mun aya pamarentah mawakeun duit ka dinya. Leutik amat. Sedangan pertapa ieu mah. Masyaallah nu mantak kiai ngaharamkeun ku ari ngaluarkeun torekat ngaharamkeun aya ge muktamar torekat di zaman Ki Hasyim Asy'ari dilanjutkeun di zaman Gus Dur eta teh muktamar Gus Dur mah nyaho kabeh torekat teh setelah ditutup engke cak Gus Dur teh jangan dikembangkan ngan nyana nyaritakeun seluruh torekat nu aya di dunia dan nu aya di Indonesia. Eta teh dicaritakeun ku nyana ngan pengembanganna mah ulah nu enggeus mah enggeus tinggal diteruskeun ulah dikembangkeun sebab saha jelemana nya kuari jelema norekat teh aju eta kos kitu tadi jore jasa eta teh tapi nyana nyahoeun titik-titik torekat teh Gus Dur nyahoeun titik-titik torekat teh nyahoeun di Indonesia di mana sebab nyana mah geus was kitu gitu teh naon wallahu alam. Nah iya keur carita kitu keturunan Sayyidah Husain dipangkas kabeh kutila jami'u banihi beak kabeh nya sahiji doang illa aliyan al musamma bi Zainil Abidin ieu nu nerus ka dia zikir teh Zainal Abidin terus eta lantarannya nama ditangkep gering Painahu kana maridon tenentangnya nama temilu perang gering waktu eta aya bagus eta gering tur ditangkep pau kita asiron badlaqati abihi sabada dipayahan bapana jeung dulur-dulurna kabeh nyana doang lantaran gering dijadikeunlah boyongan perang aman kabelah dina terus tanun terus teh tidinya terus di Zainal Abidin terus kabelah lobana habaib lobana syarifah kuari eta teh nyesa hiji doang Ali nu ngaran Ali nu terkenal Zainal Abidin
terus datang ka kiwari wa qutila aktsaru ikhwatil Husain wa bani amamihi dipangkas teh dibunuh seseurna dulur Sina Husain berikut turunan paman-pamanna numantak ayana zamanainu ibki bi ibratin wa awilin wan nabiin nadabti ala rasul mata ngalengis anjeun neteskeun cai mata ceurik anjeun dengan membaca sejarah Sayyidina Husain berbagai ibrah wa awilin wan nabiin nalangsa anjeun nyeluk anjeun ngagero katurunan Kangjeng Rasul kacaritakeun mun urang nyaritakeun Sayyidina Husain nyambung jeung turunan Kangjeng Rasul beak kabeh waktu harita dipangkas tinggal mata bae sedih keturunan Kangjeng Rasul teu aya sabatun kuluhum li solbi Ali nu 7 eta teh turunan Sayyidina Ali qad usibu geus maot kabeh tinggal hiji wa tisatun li ukel nu 8 mah keturunan ukel beak kabeh tina hiji rahasia Allah nembus terus datang ka kiwari datang ka terus alhamdulillahirabbil alamin lamun di dunia kuari eueuh turunan Kangjeng Rasul andai kata di Mekah di Madinah di Irak di Mesir di belahan ditu kitu keneh di belahan urang termasuk di Amerika di Inggris mun eueuh turunan Kangjeng Rasul wallahu a'lam ieu teh ku nyebarna turunan Kangjeng Rasul bae alhamdulillah kaunggal negara jadi teger perasaan beda geura ge urang lamun berhadapan jeung Habib mah beda artina beda teh kumaha endeukna mawana ka tauhid bae nyana mah endeukna ka tauhid sanajan jelema mah mabok Habib baloba nu mabok nu zina teu sarua beja jelema nya ge ketika mabok ketika zina tapi tek we ngomongna bertauhid bae eta Habib bedana kosi sebabnya nama memang zatiahna logamna aslinya nama memang keturunan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda bae ngan urang teresep teh ka akhlakna teresep teh ka etikana adapun zatiahna mah atuh mulia nu mantak teu eureun-eureun nya mah dakwah cicing di mana deuk ngembangkeun agama cicing di mana deuk ngembangkeun agama mantak lamun geus mulusna Habib mah kajen gugum ge asal ret beinget ka Gusti Allah mulai nyanang geus hudang ti peuting moal kebal jadi wali sakedeung Habib mah asal beneran tak iceus geus urang mah pan ieu sok kitang digosokan ge hideung deui digosok atuh barlen jigana digosok wae mencereng kaanginan we pan hideung deui komo atuh kacayan mah atuh geus busem tapi Habib mah saset ya poles herang bae mantak ulama nu teger cak Kangjeng Nabi ieu bakalna turunan kula bae sanajan rentul ulama nu lain turunan kulama beak ku sekupi bakalan tah kitu bab Kangjeng Nabi nyarita cukup bae al ulama warasatul anbiya pewaris Nabi ilmuna moal kuat nyekelan ilmu Nabi mun lain turunan Nabi dina bisana tetep bae ngolembar bae di mana bae di dunia di Timur Tengahna di ASEANna di Eropahna di Amerikana di Australiana anu teger jekelan ilmu Kangjeng Rasul turunan Kangjeng Rasul teliti kurang teliti aya kiai di Pandeglang gagah amat teliti pasti ka dituna nyambung ka Kangjeng Rasul Jawa Tengah teliti aya ieu gagah amat pasti ka dituna nyambung ka Kangjeng Rasul aya gagah amat ieu aju beunang ku sekupi lain dageun aja lain oh hancur ku sekupi doang hancur ku partai doang hancur moal bisa tapi lamun teger bae henteu mambri di partai di organisasi dawat api nyanana teger bae oh lain sembarangan sebab logamna asli emas entek di urang alhamdulillah emas buah loba jasa aduh ngabetan malulu teh emas nah iyalah orang kerjarita tentang kematian wafatna terbunuhna Sayyidina Husain mudah-mudahan orang kabehan aya di bawah bendera zuriat Kangjeng Rasul dihijikeun jeung para turunan Kangjeng Rasul belah dituna urang ngahiji jeung Kangjeng Rasul sehingga orang menang syafaatul uzma disalametkeun ku Gusti Allah bi barakati ummil Quran al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wassalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.